Tuh bukan badut nak. Oh, man. Kemana ngojay? Ngojay itu Oh, mana mana tuh? tuh? Usum air mah ngarojay di kolam renang. Buat kan tuh keburu burit. Oh, mana Jangan tuh? gerak kita burit mah. Itu kuy pengajikan saya ngojay. Sok naik kelas. Ngojay. Itu pengaliwat tuh nggak ada barang jahat. Ngojay. Tah, tinggal ngojay di dinya. Astagfirullahaladzim. Masalin tuh. Sok ngojay ke jeng kayaknya. Deh. Tuh bener pisan boga salah. Berarti ngojay ya teh. Sok gua geus keburu aya. Ngojak ngojak di dia sarua jeung meuri atuh ngojak di dia mah. Ngarena ngojay dia mah gratis mamayar. Sok disaling jadi bukan ngojay gitu. Pisan boga salah kita. Gugu aing teh meuri kudu ngojak di dia di balang. Kapan hayang ngojay cenah. Tak ngojay teh di kolam renang lain di nu kieu. Geus lah aing mah rek mantap kok. Ayo di mah. Ayo di. Ka mana? Ayo diturkeun. Ka mana aja? Kantor pamajikan, Antar ka mana aja? nganterkeun ke mitoha, Maka diantarkeun atuh jang. kantorkeun pamajikan, kalau lebaran bisi minta baju. Terus ah, perutut. Yan, kamari asa nempo arinit jiga rek kamarana eta teh. Heeh, Jeung majikan. Jajak shopping kan jalan-jalan. Ih, gayana meunikat geten kitu pamajikan ngejak jalan-jalan. Majikan ngebager baca. Majar cenah beak gede eta balanya. Beak Balanya gede. naon? Balanya baju. Lain. Bala. Mobil Aulia atau mobil Aulia? Lain, Cek. Terus balanya naon? Peda meak gede cenah. Dipangmeukeun hutul palsu sak set. Atuh da Cek cenah pokoknya teh kieu era lamun hutuan teh mah bisa ngemot. Kembali atuh hitung-hitung orok huntuan ngemotan. Ayo di mah. Bukan susun lain. Naon neng? Wengi akhirna mah urang gentos gaya. Gaya naon neng? Bosten gaya sorolok asbesna Gaya naon atuh? kumaha lamun gaya umang-umang ayeuna mah. Umang-umang. Ngalamar budak bapak teh. Pak, abi teh lebaran ringung ieu teh. Lain teh hayang budak kiru ngalamar budak bapak teh. Nyasat abina ieu gawena can matu. Antrak listrik gawena. Wan, ada melis kang listrik. Ageung atuh mun gajina listrik mah nya. Lantak listrik, Pak. Sanes pada melistrik. Oh, sabaraha kitu gajina? Pak, nganggur abi teh. Gaji teu pada rugu gajina ge, Pak. 70 kan sabulan 70 juta. Bakal kajamin atuh budak urang euy lamun Budak pimitoheun aing aya lieuran, sumpahna ge. Teu para rugu gajina, Pak. Pun bae. Gede ieu gajina sabulan mah 10 juta, 70 Lain ieu juta. rumah tangga satahun juga langsung TBC urang boga mitoha kieu mah. Nganggur, Pak, lantak listrik. Ayo di mah. Bae geus jadikeun ulah ayeuna mah. Anjing mah bener. Pak. Urang mah boga salah kita salah kayak mah teh ngelekuy urang putih teh teh kau apal. Bae atuh da eta kewajiban menjadi pemajikan. Embung capek atuh dah nyeuneunan anak geus raya, capek anjeun wae teh. Jika dia mah lamun erek kitu teh make helm saran ieu mah. Rek aja. Ayo sok. Assalamualaikum. Salam papi namanya Uipi. Iya, nih. Udah nunggu aja nih. Iya. Kumaha ayeuna ngantor capek? Alhamdulillah. Telah juga, aduh. Tapi ini tehnya gimana ya? Kayak ada rasa pengen lagi nih. Pisan capek atuh papi mah.
Mi hayu lah guru. Salaki teh hayang ngalakuin malah pembahasan. Hayu guru ge. Iya guru sih mau ya. Iya lo janji ngalakuin pakai helm abi kalau soalnya anak kanu hayang mati. Mami, papi di helm. Papi mah. Ayo apa sih? A few moments later. Iya, enak bener pisan ngebejaan teh. Cenah mun make helm ulin teh malah anakan deui. Bila urang ka dokter cenah urang positif deui kereuneuh. Nah, teu bener pisan. Ari gitu make helm naon? Make helm motor. Ayo di mah. Ya, iya teh daun tampot teh meuni harejo nya. Ih, heeh, geus Urang ieu ya urang-urang urab. heeh di urang teh bangun enak. Aya di pipir di ditu. Urang urab urang godog heula nya. Heeh. Di godog heula engke meuli samarana. Heeh, sing enaknya nya nya. Heeh. Heeh. Tah. Tapi anu ieu mah meuni sarua erek jeung salaki urang. Si Ojo sakede kitu mah leutik atuh. Gede. Leutik. Tah, ieu tah nu bapana budak. Atuh eta mah leutik atuh. Hi, ieu teh kakara uratna. Ieu teh ceuk acan tungulna mah. Kakara uratna ieu teh sagede kieu teh. Anjay.